Mungkin ngambilak neng selfie dan neng ke mami selfie di sekolah kelas 2 dipiluin sampai seminggu diputuskan ke Kabogo jadi neng terek nyarios teh sedih tapi tadi nggak ngawartasan ke cenah bade di telepon deui anak setengah hati ya manehna mere HP bebe di Papua pedalaman orang teleponnya di payunnya tit talolelot tit tit tut kemana ya tut nah di paruma tit talolelot titik titik saha halo kumaya teh urusanan atuh daneng teh urang tekan bobogohan teh kelas 3 SMP ayeuna kelas 2 SMA era atuh neng teh batu neng dangukeun eta mah geuleuh teh ka neng teh cenah kita dipiceun tapi kok meneh rese dia tidak menunjang abang pamere kita cenah mangewakan neng teh cenah ku karang cenah aya dina eta teh bawaan tina patuangan kan teh kabogo teh cing teh geus lila geus 3 tahun nah teh kitu kan geus tong mewek sagala tuh neng cenah nelpon geus apa seket dieu we dia atuh cai panitia teh cek mami nyata urusan mah pokoknya mah jelas kan ini cek mami gak ada bawa di patuangan mami teh hari teh hamil kadahar areng mulai dahar areng ya kumaha doa urusanana neng juga wan itu kira aku nih hei saya teh uyuhan kapake kemarin kita jadi sekolah kita benar belajar kita benar ada PR gak diantep tentang ditutup HP-na kita cenah HP di Papua pedalaman teh dia kan hari eta anu kamari bala-bala tinen teh diperhitungkan beri jeung butut-butut acan nyolokan kumaha tuh neng menteh ieu ridho mana diputus pokoknya neng putus mah geus babadayu cenah kasih Dewi aduh eta menang jauh ti dieu poho hari punya ngabador sorangan teh geuning juga ampun kan nyaeta lah loba pangabutukeun bae jiga nu gelok ge gua gitu loh masa gue mesti bilang mam budak SMA aku kan sekarang baru 17 barangkali kan aku baru diputusin barangkali aja diantara kalian mau SMS mau nomor HP aku Pak Budi mau nomor HP aku kok begitu Pak Budi ya
gitulah neng teh meni frustasi pisannya nepi ka teu raos mam 3 dinten neng teh mam di luar ngabaso kupat tahu ya da lain mam aya ngabaso mah ngabaso sebutna teh ngabaso samangkok keheul kasih aa neng da biasana ge neng 2 nya jatah si aa di mam deui teu kungsi lila babaturan ngajak urang ngupat tahu lah jeung frustasi kitu mah kitu we waktuna assalamualaikum hatur nuhun dipalih diheula teteh dipalih diheula aduh teteh meuni Bapak kamu punya material ya? Kok tahu gitu? kok tahu Wajah kamu kayak senok temok. bioskeun heureuy Nyaan nyaan. aing ngaheureuyan ABG kieu atuh dia lamun wani maneh can pernah dicabok ku RT nya can pernah dicabok ku RT Acan? tah oh nya ieu mah heuras ieu mah ada kali Ai neungeun nyaan ai beungeut palsu sia eta mah. kamu tahu nggak persamaan dan perbedaannya? Ya iya dong. Ya. Minta nomor PIN BB-nya dong. Nanti aku miss call kamu. Anjir begitu pengen bebek aku. Ah nggak mau ah, nggak jadi soalnya belakangnya 2000 AC. Itu mah nomor kabupaten. Dengerin dulu. Pak Budi juga gue tolak. Oh ya untuk membersihkan waktu malah kamu nih. Namun saya jadi incuna, saya mau ngaku nih. Aja, namun ditanya bun, mana bukan ini siap itu cium lain siap. Amit-amitnya. Nuju hamil istrina. Abi, ente abdi mah tanya dulu. Nya jeung abdi we tuh. Dia cowok, saya cewek. Kenapa? Kang Budi ge ngarti jelema pinter, modaikeun ka didinya mah lalakinya udah keneh. Itu cowok ya cewek aya keneh napasan. Napas di mana horeng irung sakitu pekekrek bernapas kumaha? Teu bisa ngalahirkan di sesar. Hah? Teu bisa ngalahirkan di sesar. Di sesar urang ya tapak dikir eta nyeri teu sombong di mobil Teh beja. api-api Pak Budi teh padahal teh bisik-bisik anak buahna. Kumaha cenah? Pamentakeun nomor HP-na. Percayanya. Teu percaya, dan percaya mah nu gelo. Aduh, aing bisa nu gelo, kudu burung. Kan tadi kan cecelewengan teh jeung situ. Maneh mah ngeunah ngomong duaan aing sorangan. Saha nita? Saha tuh nunita? Nya. Ane cia, ane nita teh. Coba kamu diteruskeun. Ada iya tes tinggali cenah beungir edan. Udah STM juga tuh STM. Nya STM. SMA gitu loh. Mangga Kang, teruskeun. Lamun SMA kieu keneh, lulus SMA langsung maot juga. Ya enggak loh. Mau loba komentar euy si Doraka lah. Pak Budi, antara kontestan dan juri, jangan begitu Pak Budi. Ya. Bekerja yang baik. Kita profesional, betul. Mak, karena saya profesional, punten eta korong bersihan, Mak. Nah aja ya teh perlengkapan busana. Oh iya. Alhamdulillah, Mak, saya bisa Alhamdulillah tertawa. bukan ininya. Ari hirup menjalani aja. Ulah abang ke sekolah cici, mai bekelilah. Hei, saya bukan ini jijaknya mau balik. Oi, tolong. Balik. Itu balik sana balik. Mangga ka Pak Haji. Pak Haji mangga. Alhamdulillah, jelema aleunder. Tapi sarwana Pak Haji. Nya, Abis mah kelama, bisa kemak. Heula bisa cicing teh kok yang dikecik sih teh. Balik ke gua. Ulah gigi Pak Haji teh terlalu ngomong. Ulah di kasaran anjeun nama antagonis. Hariwang. apa di urang mah di imah nu kitu we. Saya balik perlombaan beres menang piala hihihe di kebun kai. Urang mah teh hayang piala. Hayang naon?
hayang balik hutang 30 juta punah. Tuh. Pajedog heula rek di komentaran heula atuh. Cicing, di dia cicing. So, kaharep teh eutik. Kaharep. Dia Mama Nur abdi mah haji ya. Haji pasti komentarnya sopan, bener serang balin. Jadi Sofa. paling abdi sebagai haji dan haji yang lain dan teman-teman mungkin ngadoakeun lah. Mohon. Mugi-mugi Ibu Nur si panjang yusba make hesek dari jamaah edan kieu mah gitu. Cing sabar. Tau sepuh kadang ngasih contoh. Tuh kadang sekali awut-awut. Nanti kurang mana? Cing sabar atuh pas isuk we rek kudu diri mah isuk deui. Ibu Nur upami bade bunuh diri di beungeutna ulah dina beheung. Ya. Dina beuteung sampai dina beheung mah eungap. Mohon. Kan kieu teorina stand komedi lamun urang aya jatah 5 menit, setengah menit pertama kedah ger penonton teh. Ya tos kaki go Ibu Nur nya. Mohon. Ya dengan kostum nganggo naon nganggo angguan SMA begitu keluar orang tos gernya saya lah. Saya Syukur alhamdulillah Pak Haji sakitu ge ngangge kostum seragam. Kumaha mun datang kana panggung make boe. Barali kabeh Pak Haji. Sebenarnya mah juri teh menang ngobrol 2 kali. Geus tadi. kan abdi ningali Ibu Nurnya ibu aya persamaannya. Mari abdi begitu kan ibu abdi tiga tebihan masih gak Camelia Malik ibu teh. Banyak. Mohon. Laras mau cekak-cekak jaga Camelia Nukang. Ketinggalina gitu. Mung Camelia Malik mah kan sok naon pembersih muka teh ngoralea ngobiori. Ibu mah yakin ku Mama Lemon. Persianana gitu nya. Tah nu diarep ku abdi nya nuka bayang ku abdi begitu ibu ngangkat handphone kata-kata pertama yang ibu keluar teh mama ada di kantor polisi tolong pulsa karena gitu teh nu dibayang-bayangkeun ku abdi begitunya jadi kehidupan masyarakat diangkat mereka tina humor bakal jatuh kacapangan emang tuh orang aya apa di bahasa ngeuna ehe teu ngeuna eon eta tina bodoran kawitna iya di Tasik aya reog abad atum aya pemainna ehe sareng eon dialog di panggung silih naon silih gandong akhirnya mun kitu mah atuh ngeuna ehe teu ngeuna eon duikeun ka janten paribasa iya janten Haji tong searching carios mau didenge moal si eta ngomong deui saya nu boga denge juga kieu cup kieu anu peryoginya benten sareng tadi sareng Cecep nyebat entot eta blue tapi ibu nyebat titit eta cawokah masih ditolerir lah gitu nya iya siap iya tapi tidak kontek kan kata titit sanes mau kemarin titit saha jantan blue titit saha mah gitu mari orang konotasi kan ya terang lah titit tapi titit soteh pedah alit dalamun gede mah kontol Gusti astagfirullahaladzim sapraknya nyuhun anu rada nengah namina mamas Paji tadi buat manur hiringan teh nyuhunkeun naskah jadi terpikir gitu abdi teh nuju ya cai ge kalau kamu matahan borong ngadenge di komentar kalau kamu matahan ini atuh Kacan beres, kan beres Pak Haji. Mari cik, mak cing gede hati, cik udah manggil sebuah sinetron judulnya Kunti yang Tertukar yang mana? Tenang, orang jadi kunti ngan mana dicekek nyaan tuh. Mana yang bakal lalakon, aing kuntina, cekek ku aing. Gak bisa nangtung di dia dari. Ulah saka wajah, kita kasih. Lain sih mah tuh wakab orang jelema teh hang isi dicekek ku sieun mah. Alah. Bawa teruskeun lah. Henteu da heula itu rek komentar lah. Cekeng kaca. ulah Manges-anges. Paji mah karo keyakinannya da Ibu Nur mah moal sieuneun moal kunti lu sieuneun gitu saya bisa benurnya hanya kalaupun akitos maut Kami aja. lamun aya keneh urang naon urang jodohkeun gitu naon Ibu Nur Sami-sami hatur nuhun. Aduh.